bilele ya. Gubay-gubay mah eta panggung hiji deui. Kumaha. So, musik mah heula atau musik itu langsung eureun. Bagian teh aing. Sama dulu. Noh. Kumaha cika? Musik. Punten rada ngiron teh. Da ieu mah aduh laguna aduh. Beras pisan berat. Hey. Bade langsung. Eureun mah Rios teu kada dimusikan. Ayo bisa. Sanes da biasana kan suka ada tong teng 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 yang dikituan. Yang geus aku langsung kumaha? Langsung musik. Pucuk awi. Ulis lir gugupan. Hari Araya. Hari ini puisi nyanyi. Apaan artikulasi? Ya tapi dilagamkeun. Upami dilagamkeun aing moal netes. Kulit netes. Kayak aku sorangan netes. Upami aing dilagamkeun moal netes. Sikan balikan deui. Deui sok ka. Pucuk awi. Ulis lir gugupan. Araya. Katebak angin. Ieu. Pucuk ati. Iis. Ya, oh wah dina lagi dilompakan lagi. Oh sih. Oh, ada di belakang. Ada ieu eulis. Aing kan teu wau jeung eulis. Lain di aing ka iis. Sigana karena kehapus ya. Beda sama maneh gitu lah. Kepalanya artikulasi kan aing kudu jelas. Jelas eta bisa. Pucuk awi. Bener. Pucuk awi. Apa yang bakal mani lagamkeun? Ieu bener tes. Tes aing teu netes. Karena aing ku palina ieu teh bisa lembur jeung kuing aing teu netes cenah kitu. Aduh, kumaha ini? Tapi sigana mah masalah ngetes mah iis. Bener jagona. Ya. Di mana lagi iis makan baheula lagi. Naon? Dekat Sukarawitan. Oh, bener. Terima. Nah, Soalnya ngancur. Tapi netes sih. Netes mah daping saya turun nanti luhurna. oh gitu. Gak apa-apa tukang mancul. Sok sikat kumaha? Dati. Apa tentang? Bentarnya. Sanes Ada. Dati. Dati namida. Kunaon? Puas gitu. Gandengnya dati. Pucuk awi. kita suruh Ya, grogi. Ayo juri dalam elah. Sini dipakai rekaman. sok sih. Pucuk. Tinggi dari ada kamar. Ada temen ke sekali deh kamar suara kamu gerak. Oh, eta mah cikan sok. Lagi suruh kan. Pucuk. Ah, segitu. Ari ieu mah kan. Kudu netes teh. Soalna kudu bebas nadana. Pucuk awi. Ulis lir kupai. Araya lakak debak angin. Ieu. Pucuk ati belis. Nasalumpai kukupai. Tawis nih dingin. Tawis nih dingin. Kumaha teu ge pamusik eta netes. Hah? Netes cenah is tapi kan terkenal gitu is mah. Netes kupalasna. Lain heula katanya.
make gegeolan teh. Teuing. Ya, ari ngaranna sora calung mah kudu aya geolan-geolanana. Senggol lain geol. Heuh, senggol. Ya sarua ieu gabeul. Tapi da lain awak. Alis mah dasarna penari. Oh, gitu. Lain penyanyi. Nyanyi nyanari jadi is diwakilan ku tubuh. Oh. Gitu bukan suara. Bisa wae. Eta contoh kadua netes pisan ini. Netes pisan eta kaosna. Kadangku pisan. Jika aya dalam bagian penjiwaan. Nya, eta maniki bagian maniki. Jika dalam penjiwaan, dalam lagu, ya kita harus tahu ya. Iya. Harus tahu. Itu utamanya. Iya, Ya. utamanya. Dan itu saya punya. Oh gitu. Siap. Penjiwaan lagu. Penjiwaan itu tidak harus bersuara, tapi dalam hati. Jika Cik, deui kumaha? Cuman Busten yang tahu. Naon saya tadi menyanyi. Nah, da urang mah tengah deh. Oke lagu. Oke, deui lagu. You. Oke. Ujung awi biar lupai ujung awi ujung awi eta pasti anu dong lain. Lamun misalkan ditulikeun urang yang grup calon. Grup soalnya dia tepakanana komo supaya sok hayang anu eta. Ya, Dai. Kembali ke tadi yang dibahas. Ya. Jadi memang anu dikedah ditilai dalam festival Seni Calung itu aya eur-eurna. Aya petesna. Aya artikulasi. Urusan teh aya ekspresi penjiwaanna. Tanpa eta urang mah sampurna. Nya benter lamun urang manggung biasa, sareng urang pamit festival. Tiga salah sahiji ieu anu lagu bari ditampilkeun ke urang. Kalaresan aya pupuhu calung. Katinggal di payung aya Kang Yayan Jatika. Manawi anjeunna nuju rine. Manawi anjeunna biasa ngersakeun ngagabung sareng urang di payung. Di haturangan Kang Yayan maju ka payung. Iya. Soccer.